abadi anu mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring sepisan dina wangki dieu bade neraskeun hiji carios enggal nu judulna Malati ti Serambi Mekah. Ieu naskah diropea ku Ibu Dr. Andatna Fauzia Dewanti. Kalayan ieu carios oge diropea ku Bapak Muhammad Amri. Wargi anu mulia, insyaallah dina dinten ieu bade dicarioskeun bagian nu kaopat. Sumangga wargi wilujeng ngadangukeun. Para wargi, saur riwayat wireh Gusti Allah ngalungsurkeun balai ka alam dunya pikeun sataunan angger dina dinten Rebo panutup bulan Sapar nu ku urang mah Islam Sunda dikenal ku Rebo Wekasan. Ku sabab eta loba jelema poe eta metakeun tarekah muntang ka Gusti Allah supaya dijauhkeun tina balai anu biasa sok dijalankeun isuk-isuk marandi nu apal bari mapatkeun doana nu teu apal mah nyanteu ngan sok ngeuman isim nu ditulis dina kertas dina daun ti sorena keneh isuk-isuk dipake ngucur nutupkeun mandi barudak awewe merlukeun neuteut congog buukna saeutik. Hajatna aya saeutik bangsa kadaharan isuk-isuk. Lulugu keur sarat kupat, leupeut, tangtang, angin, jabat eta mah saniatna teu tukuh. Aya surabi, banros, papais, loganda, sangu ketan, sangu wudu jeung saterusna. Minang kadengeuna teu pira ukur sarupa dua rupa kitu bae bangsa angeun, sambal godog, sambal goreng, surundeng, kerupuk kulit, kerupuk aci jeung saterusna. Jadi saurang-saurangna nu hajat tara ngajakeun sapepekna. Ari di Aceh wargi cenah aneh dina Rebo Wekasan teh. Kolot budak awewe lalaki pada merlukeun mandi, guyub jeung babaturan. Ieu teh lain urang pribumi bae dalasema buniaga oge saperti urang Jawa, urang Malayu, urang Keling, urang Arab. Pendekna kabeh bae sakurnu ngangken Islam merlukeun milu. Sok sumawana nu nyaho maksudna mah nu teu nyaho di ata utuna oge milu kabawakeun ku kaguyuban gegedena resep rame cenah. Ditinggal buktina saliwat komo ku jelema nu teu nyaho kana hal Rebo Wekasan teu siga-siga jelema riweuh. Ibadah muntang ka Allah hayang dijauhkeun tina balai tapi anu keur macang krama reah-reah sukan-sukan. Ti imah budal sapilih umpi taya menak taya kuring budal ka mata ieu atawa ka basisir. Ti lebah ulu elhe nepi ka Pantai Cermin jeung Muara Aceh deket makom Syekh Abdul Rauf nu baheula ngislamkeun urang Aceh. Sapanjang basisir pinuh ku jelema. Di laut mangrebu-rebu nu marandi nepi ka sisi laut siga deet loba karang loba batu kusirah. Di darat nebak anu keur barang asakan dahareun atawa nepi barang asakan dahareun. Haseup tingkarbul tina tungku blag bae sisi kawah nu seuneuhan basisir teh. Jelema pagaliwata mata klieur lamun ditinggal ti kajauhan taksiran moal beda jeung sireum nyangka pabaliut. Lantaran regreg hunyurna atawa rugrug hunyurna atuh da jelema riab ka pasir-pasir pesta bae lamun aya karamean mah.
mendeng aya bejana dina waktu budal baralik aya nu leungit atawa aya nu balik ngagotong mayit nu paeh teu teuleum ari nu kapaehan ku capek teuing katurolengan ku panas nu mabok nu tuluy gering teu kudu dicaritakeun kumaha nu ngarora waktu eta atuh puasa manggil lebaran moho kana kasukaan. Kira-kira pukul 10 berang jol mobil eureun di hareupeun saung pamandian uleuh jut nu tarumpakna opatan tarulun tuluy laleumpang mapai basisir mobilna sina nunggu di dinya geus rada lila meusan geus jebul deui nu opatan daratang bareureum ku panas jeung kesang luut leet cat ka emper saung pamandian. Tuluy maranehna dariuk dina kursi bari nyusutan kesang ku carecet. Geus aso jeung geus pepes kesang cat deui arunggah kana mobil. Arek jung pisan suara mobil ngagedar karekek cetruk. Ser mobil maju lalaunan berhaseup ngebul manibulek. Jeklek ser hius bae ngebut ka rek ka mata ieu. Ari rek mobil eureun di mata ieu ngong di tepas saung aya anu ngomong. Tageuning Raja Uwis datang. Nah gancang teh mat. Asa acan lila di mobil mapageun teh. Nu tarungkap mobil terlun tacan ngajawab geus pok deui nu ngomong teh. Geuning eta mah mobil sejen. Lain urangnya. Na teu papanggih di jalan jeung nu mapagkeun. Henteu, jawab nu ditanya. Meureun mobil mah terus bae ka imah. Lain ka mana jalan make teu kapanggih. Ka dieu ka Ulu Welho nyimpang heula sakedeung ka Pekanbaru. Nyampur ieu Ali jeung Abidin. Paingan losos ka dinya heula maneh mah. Tidinya juljol batur-baturna nu geus ti heula nyalampurkeun ngabagiakeun keur manyar datang. Kumaha rame ditu? Ceuk nu saurang. Tangtu bae ditu oge rame nya mah. Kan eueuh taeun nya ceuk nu sejen. Naon teh? Walau nu digonjak. Lain ke heulaan rek nanya, ceuk Dul. Abdullah harinya nama Dul sok teh disebut ku babaturan sasamana. Rek nanya kenaon? Walau nu dibawa nyarita. Eta nu mata klos ka ulul teh rek naon atuh. Geus lah tong di waromat ceuk nu liuk rada anggang. Banta baju anggur sia udang, kaitkeun tuh dina paku euy. Lucu lah. Bela caret nu sejen. Juragan Rahmat nyarios. Hayang nyaho bae. Pok den sejen. Asati isen beurnya. Abdullah ngadeuketan pok ngaharewos. Moal kapanggih ditu mah euy da aya di dieu. Nu matak tadi nitahan mapageun. Naon ya teh teu paraluguh pisan. Ger batur-baturna sareuri. Edas. Ka urang mah embung ngawaro nya euy. Tah teu ka hati make sindir sampir kitu mah. Nya secara tuang sate ngariung maneh teu nuli kasobat. Agus Hasan keur diuk yang hareupan meja bundar. Nembrong milu nyarita. Ulah sok sirik pamalikeun salah saurang ngalamot. Amat nyanggut. Ulah sok nyangka teu puguh ka batur teh hade. Jawab juragan komis bari ngalaan jas rek digantungkeun. Bagi we katuna ceuk Hasan. Mainnya walon diajak. Poe ieu mah lain waktu main euy. Kudu mandi atau ulin dalidar mangkaningan satahun sakali aya kieu teh euy. Jeung tahun hareup mah biheung biasa. Biheung lah. Moal milu sukan-sukan cara ayeuna. Jigua emat didoakeun ceuk Abdullah. Ayo Din, urang ka pasir ngaronda nu masak. Caur Den Rahmat. Abidin geus cut katana. Na geus lapar? Ceuk Hasan. Henteu lapar mah tu resep bae nu jonu keur paripola, keur marolah, keur marasak ceuk Den Rahmat. Jika ditu kamari ieu nyate ayeuna rek nguah beurnya. Heuh didoakeun ceuk Hasan. Nu nyarita teh diwaro tuluy bae indit jeung Abidin ditopin teu make jas ieu leungeun ka meja digelengkeun. Milu ceuk nu sejen bari ngaroaan baju nurutan duaan Abidin jeung Rahmat nu tinggalin Hasan jeung Abdullah.
Berang genepan leumpang ngajaja seider-ider dirinya ngajojoan nurea kabayana saja jalan galecok nyarita keur leumpang keur ngarandeg panenan genepan teu cicingeun. Manggih nu aneh cek pikirna, silih tuluhkeun jeung baturna mun teu kitu dicaritakeun. Geus seubeuh ngubek di lebak nanja ka pasir. Lebah batu gede rada iuh ku kakaian. Reg arureun. Tuluy dariuk ngaso bari ngawaskeun ka lebak jelema noye di darat dicai. Di sawah-sawah tuhur geus rumpak jami. Neba nu keur masak saguluk-saguluk. Ti pagereunana terus deui para nonoman teh maju. Barang ngaliwat ka lebakeun caringin gede Juragan Rahmat ngarandeg ngaliuk ka tonggo. Nah eureun ulah di dia tuh panas cek nu saurang. Ya teruslah cek nu sejen. Lain kitu urang ka guha ayo. Oh, hayu cek sararea wargi. Waktu ngarandeg sakedeung teh handapeun caringin aya nu ngolepat nyelingker. Tiker anggang keneh pameget nu ngabrul teh diawaskeun. Barang geus rada deukeut mah teu samar deui tetela kasora-sorana geuwat nyalingker era sieun. Kawan tu lanjang gede ka era heug sorangan di dinyana. Astaga, cek pikirna. Nah los-los ka mana-mana teh gok deui papanggijeun eta. Angen ratu dedeg-deg ngabi beri ka lebak. Nyampurkeun kana keur masak wani sote balik nu ngaraliwat geus teu tembong. Hadena areuna tadi lebah batu gede. Cek pikir nu balik teu lila nu masak rengse wargi. Rupina sakitu bagian ka-4 carios malati ti Serambi Mekah diropea ku Ibu Dr. Randa Fauzia Dewanti. Mudah-mudahan tiasa janten salasa wios pangbeberahmana urang sadaya utamina para wargi. Hapunten kana kalepatan-kalepatanna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.